Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sampurasun ka sadayana. Mugia urang sadayana aya dina panangtayuan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkeun dina milari milik rizkina, kahatut dibarokahkeun. Amin. Urang lajengkeun deui carios dongeng dina judul Rusia Pasir Demit bagian ka 21. Mangga ka sadayana cara ketan. Kakocapkeun di tengah leuweung pasir hejo. Eta leuweung teh lain leuweung pasir hejo katelah nama ngan dina mujarin ieu carita urang kocapkeun we ieu leuweung teh leuweung di sabenerning lembur pasir hejo. Di eta wewengkon kaayaana saeutik-saeutik geus robah deui. Sakumaha biasana sora manuk di sarada sakumaha ilaharna patembalan ngawawaas dina alam waktu harita. Teu karasa kaayaan anu pikasieun ceudem, malahan mah tika dibarungku sora angin teh lalaunan. Eueuh malahan mah geus sakumaha biasa deui. Bagong atawa begu babi hutan meureunanya anu jika anu sakalor, jika anu mabok, bayangan nyerang-nyerang ka kadang warga teh berkah geus arareueuh lalumpatan deui teuing ka mana. Horeng sibana horeng kakuatan siluman anu dibantangkeun ka sarupaning begu anu aya di wewengkon eta leuweung teh geus sirna cenah, sabab anu mentengkeunana anu nerapkeunana nyaeta Ganwidura kalawan kakuatan siluman batu alit teh geus eueuh di wewengkon eta kabur teuing ka mana. Kadang warga lembur pasir hejo anu keur ngincer-ngincer balad rampog, sabab saurang wanoja geus diculik cenah, geus diiwat ku balad rampog. Pikiran maranehanana mah meureun arek dirogahala atawa tika dipateni, sabab sakumaha kauninya kaayaan di sabenerning eta lembur teh eukeur rame, loba parawan anu diculik tur geus kapanggih geus jadi layon. Kadang warga di jero eta leuweung teh geus karumpul cenah, utamana mah di saung anu dipake cicingna Ganwidura, katingali Pak RT Pak Ici ditamahan ku dua urang balad Kiwidura. Katut Kiwidura ge geus aya di tempat eta. Keur ngariung we cenah dua urang rampog nu samanehna kapaehan ku si jantra teh ditibanan tenggelan beneran pisan kana mamarasna. Eta dua urang rampog teh katingali geus ditalikung we tur geus sadar tina kapaehanana mah. Pak Ici nyarita, "Awas euy, ulah tika rek ditanasa deui, komo tika perlayak mah. Awas si ngarti, urang butuh katerangan ti maranehanana. Sugan we ari pupuhuna geus bisa diakalan mah atawa geus bisa kacerak. Ieu karaman nu aya di lembur urang jeung lembur-lembur sabuderningna bisa buburu rengse." Ceuk Pak Ici teh saperti kitu. Satuluyna Pak RT nyarita, "Bener we, kade sing hati-hati, ulah tika dipateni tah. Kanu ngaran ayeuna urang bawa ieu. Urang bawa hayu bari neangan si Jang Jantra ieu ka mana? Ki kumaha ieu Ki?" Ceuk Pak RT malahan mah nanya oge ka Ki Dirga, "Hai, teuing atuh ka mana? Tapi katingalina mah jika loncat ka belah ditu tuh lompat udah jalma anu ngiwat nyi mojang jika nama nyanya ke kamar itu hayat orang udah kumaha ki udah gue enak."
Atuh ayo urang udah gak itu sugana bisa nulungan jeung deui kumaha babaturan urang nu sejena di belah ditu nah sarua teh dipegat begu ye dah hakim teh kalumpat lah naik kana saungurangon tuh belah ditu teh sabab aya besian ku begu teh dipikir-pikir mah sarua ke korek oge saperti kitu geus atuh ayeuna mah ulah mikiran wae si begu ayo ayeuna mah urang bawa ya si rampung anu geus ayeuna geus benang dicarak ya urang tuturkeun we si Ujang Jantra tah ceuk Pak Ici nyapi kana pakunem caturna antara Pak RT jeung Ki Dirga tina kaayaan kitu aduh geus tong di tanah sawah aja kuring oge kaayaan kitu Pak Ici kuring masih keneh cecep ieu can puas ya nyiksa pan kade jeung kaula oge tadi geus di bejaan ulah ti kade tanah sadeui bisi perlaya tibang detek hungkul saeutik bieu kuring oge tibang nyabuk hungkul gas ayo urang irit ayo geus atuh kumaha eta marampung urang bawa we tapi Pak RT tadi teh kebelah mana kabelah teh itu lompat nama tuh Ujang Jantra mah ngunang si Nurnyana tuh atuh ayo urang milu ka ditu jeung deui lain ngilu udag tuh tadi teh Pak Kaki Dirga mah make nanya deui kapan urang teh geuningan tadi di aduh eta aya bagong power eta siungna teh gede kitu gede panjang jeung rayeteng goreng oge nih ka power dah sanajan kieu ai paleban ningali bagong saperti kitu baduh riput ayo ceuk Pak Ici teh deui geus ulang awangkongkeun deui garong ayeuna mah ceuk Ki Dirga ayo urang tuturkeun deui tuh kabelah ditu kabelah dinya lain ayo urang susul satu deuna Ki Dirga ditembak ku Pak RT mah lempang cenah rada rusuh tapi balada Ki Dirga anu dua urang teh nyekal hiji sewang kana balad rampong anu dipaksa cenah lempang nuturkeun ditembak ku Pak Ici nu masih keneh luak liuk cenah karep arek mantuan ngajagaan bisi balad rampong kabur atawa aya baturna nu nulungan ayo dorong tah sincenah rada gancang lempang dah gusur hade sabab bisi balad nu sejenna teh nyarampulkeun karep nulungan bener busyo hup negosor guru atuh sing gancang nanya di satengahing perjalanan eta rombongan Ki Dirga jeung Pak RT teh cog cenah papangih jeung baladna anu diluluguan ku si Januari tidinya salah saurang nyarita ka Ki Dirga Ki Dirga gak ningali si yang Ujang Januari itu pogo aki oge keur neangan si Jantra ieu teh tadi mah cenah katingali ngudag bala ngudag nu ngiwat Nyi Mojang teh ka belah dinya tah eta oge katingali ku kuring ka belah dinya tah diudag ku Ujang Januari kitu tah atuh urang sakalian we tuh Pak RT sakalian papariksa tah bisi aya kadang warga nu tinggalin urang teh tadi bawa sabaraha jalma tuluy deui kade aya nu leungit ieu kartos ki satu wina bari dempang ngaraleos mapae we cenah muru kana arahna lumpatna gan midura teh Pak RT mah papariksa malahan mah satuluyna mah manehanna teh lempang ngarejengan Pak Ici nu aya di tukang bari ngajagaan bisi balad rampong lumpat atawa kabur kakocapkeun nu di teanganana nyaeta si Januari jeung si Jantra si Januari ulang ilik we cenah nempoan kabelahanna kana kaayaan si Jantra nu tadi kate nyali karep rek nulungan Nyi Mojang teh luncat samang-samangsa Nyi Mojang dibalangkeun sareretan katingali si Jantra nyang saya we cenah bari nyekel ka Nyi Mojang Jantra kumaha nyun salamet kumaha deui eta koyon Nyi Mojang salamet Kang teu naon kuring tapi ieu rada kagok ieu rada hese ieu
sabab ieu nya mojang di tarikung teu bisa muntang kuring oge pohon masa tiu kode atuh jantul kode itu aduh bingung kuring dulu mana lagi kamae kang babari ke urang pemenang lah supaya gampang nyokotna kode sing hati-hati jantulnya ke sekedap kang sanggeus kitu mah si jantra cenah ngabebenah tempatna sangkan bisa merenah bisa nyekel ka Nyi Mojang sanggeus ngarasa aman bisa nyekel ka Nyi Mojang semu di pangku malahan mah di panggul oge cara saperti kayaan gan midura satuluy nama kajeleng cenah si jantra teh ngagajeleng dina gerakan anu cepat tur cangkung atawa jauh dina ngajolna sakedeung oge si jantra geus nepi weh ka bibir garing bibir gawir geus nepi deui malahan mah langsung disamperkeun ku si Janwari kumaha teh Nyi Mojang mah tos selamat ieu kan tapi kamana anu jahatna ceuk si Janwari si Jantra bari ngesot bari ngecageun ngasotkeun naonnya bari eta benernya bari ngecageun Nyi Mojang nyarita tok akang tah anu undur janana mah lumpat ka belah ditu tukang tuh kuring tah tadi nama arek diudag tapi karo Nyi Mojang bisi cilaka alus mendingan keneh dulungan Nyi Mojang daripada udag si Durjana mah kayak bisa diakalan deui sabab ieu Nyi Mojang teh beureum kudu buru-buru disalamatkeun atuh eta udaran talina karunya jika hayangan lepas nya atuh tangtok kan aya tuh satu dua nama si Janwari jeung si Jantra duaan cenah buru-buru mukaan tali karena anu nalikung dina awakna Nyi Mojang teh satuluy nama terila Nyi Mojang teh paragadal cenah geus lepas tina talikunganana geus kitu mah segruk we ceurik teuing ku bunga teuing ku nyeri teuing ku sieun ngan anu jelas nama ceurikna teh lain cerik menang panyiksa deuget-deuget kana bunga sabab geus ditulungan ku si Jantra katut si Janwari teu dilatih dinya korobas malahan mah si Janwari mah langsung cungas-cinggeus bisi cenah aya begu deui anu datang ka lebah dinya tapi geus sidik mah kadang warga nu sajana geus nerepi di kadinya atuh rigiding we lumpat nyamperkeun bari tadah tuduh Pak RT, kidir ka tuh, ayo, alhamdulillah, Nyi Mojang geus bisa katulungan. Aduh, kumaha mana ayeuna? Ceuk kidir ka teh. Kidir ka mah, tuh itu garingan tuh di bibir garing gawian nih. Aduh, maka aya gawian belah dia nya. Ceuk Pak RT teh, bari teregdeug marana lompat nyamperkeun ka Nyi Mojang jeung si Jantra. Anu diuk we keur memeres kana papakeanana sabab samemehna teu puguh urus geus dikuah kawik teh ku si Widura sanggeus radari neh mah saturuna rob jalma-jalma teh ngaroyo silih tanya cenah jeung pada baturna utamana mah nanyakeun kana kaayaan Nyi Mojang teu dicaturkeun kumaha prak-prakan wangkonganana nyaho-nyaho sanggeus sakumaha beres mah cenah itu ieuna kabring we ieu kadang warga anu aya di jero leuweung teh berkah geus hasil bisa nyalametkeun Nyi Mojang tuluy muru lalempang deui baralik deui ka lemurna lemur Pasir Hejo. Kira-kira mangsa pecat sawan rombongan warga kadang orang kampung lemur Pasir Hejo teh geus nerepi deui ka lemurna anu samemehna berkah bisa nyalametkeun deui Nyi Mojang tina diculikna ku jalma anu durjana jalma anu jahat teh satu lain nama Nyi Mojang teh dianterkeun we cenah ka imahna malahan mah tika dicingcirikan sagala rupa kudu jadi indungna komo bapana mah cenah menika jika mung lepas pisan nangkep we ka Nyi Mojang jika anu
lembar pisan jika nyaah pisan. Nyaksikeun kana kaayaan saperti kitu Pak RT saturuna nyarita. Ngas. Ayeuna mah geus boga salamat si nyaina. Sok urusan we nama atuh karunya eta bajuna. Jeung deui bisi aya nu karasa bubur bebeja kitu. Bisi dicabok atawa di rogahala maksud teh bisi aya nu nyeri kitu tah. Tapi kumaha nyai eta teu di kumaha tah ku si balad ke rampong teh kitu cenah ceuk Pak RT teh tumanya sanggeusna rodarine keur kaayaan di jero imah Nyi Mojang. Nyi Mojang nyarita. Alhamdulillah Pak RT. Ari deui kumaha mah teu abdi teh. Tapi aduh, nika pareures jeung nyadari ieu teh. Kan we jama ka nu kitu mah tuh. Syukur teh di kumaha mah. Bangunna mah. Aduh, palias jeung palalaur lamun teh katulungan. Itu Pak RT seperti gitu kuring oge aduh alhamdulillah pisan. Ceuk bapana Nyi Mojang. Kan ari palabah tulang tulung mah eta mah geus biasa urang. Jeung dulur salemur, jeung baraya sadesa kudu sidi tulungan. Lamun teh jeung dulur jeung tatangga jeung saha deui atuh geus atuh. Ayeuna masuknya urusan tah karunya Nyi Mojangna. Angguran mah bare cai bare kadaharan supaya buburu jagjag deui. Jeung sing hati-hati deui we engke mah. Jeung di kudu jadi perhatian yeuh ka kadang warga nu sejenna. Kudu siatna bisi diincar-incar deui di lembur urang yeuh. Kayak aya deui anu tika kapalingan saperti kieu. Leuh ari ku masalah harta mah bisa diteangan deui. Tapi kapan ari tika jiwa jeung kajalma saperti kieu mah aduh. Pikiraneun ceuk Pak Ici cenah. Sanggeus puguh Nyi Mojang salamet tur bisa katurungan mah. Hiji-hiji kadang warga ti imahna Nyi Mojang ararindit cenah ninggalkeun ti eta tempat. Malahan mah balad rampok anu 2 urang nu geus kacerek teh langsung we cenah dibawa ka balai desa. Dijajabkeun ku Pak RT katut Pak Kulisi ditembak ku kadang warga anu sejenna karep rek nganterkeun bisi cenah di jalan aya anu megat atawa bisaeun kabur. Ayeuna kuring mah asa luas eta di jero leuweung. Eta teh kaya menguig kejadian seperti kitu juga eta mah yo. Kieu mah rek dipercaya atawa moal teh masa bodo amat eta nu baru kitu mah yo. Eta ukur cang-cang gebrak tah. Sanajan di leuweung da kaciri ari ukur cang mah. Tika dedak-dedakan poek seperti kitu. Aduh, kuring mah we. Nempon aneh-aneh kitu jeung ndengen nu aneh-aneh kitu mah kuring teh jadi hayang ngilu. Cuma hayang ngilu we. Hayang nyaksian kitu. Lain teh percaya tapi hayang nyaksian we kumaha lu maksudna. Kudu deui lain mah tu ngilunya. Tapi untung kita tu ngilu. Sabab anu karasa aku kuring mah tong boroning resep seteh atawa naon nyaleus kitu tah. Bogoh mah sieun we. Sieun eta di naonnya disuruh duku Bagong kitu tuh eta siungna. Eta mah sugan mah jeung di baradag kitu kuring mah. Kuring oge we. Untung tadi teh ditulungan tak ku Kang Januari. Arek disuruh duku Bagong nu bedole kuring teh. Tuluy naik kita naik teh. Alhamdulillah tah duh katulungan. Dipikir-pikir mah mending kana tong ngilu sabab bahaya tadi jero leuweung teh. Ayeuna urang mah hayang ngilu da we. Hayang nyaho kitu kumaha eta teh. Sia mah ulah kitu lain mah. Bahaya eta teh. Atulah apalagi kitu mah kabeh boga sawang-sawangan boga tugas jeung boga tanggung jawab biasalah ulang awangkongan anu kitu. Nu penting mah Nyi Mojangna salamat urang geus salamat teh ya bisa balik deui ka lembur. Bener. Sabab sakurang-kurang nama bisa wae kapan Nyi Mojang salamet urang kalau kamu nang tatu sabab disuruh duku Bagong tah. Geus nu kita mah cari katakeun ayo urang ieu nganter tuh rampok 2 orang tuh lumayan tuh bisa ditanya kapan keteranganna. Kitu panjok Pak Ici oge geuningan. Tunggu ayo. Kitu cenah di antara wangkongan kadang warga anu milu nganter tur ngabejakeun kaayaan di jero leuweung teh.
kakocapkeun si Jantra. Si Januari katut Ki Dirga. Ieu tilu urang jalma ti lemur bojong legok teu diwaka dihegaikeun balik deui ka lemurna sabab cenah hayang ngahaturkeun nuhunkeun heula utamana mah indung bapana Nyi Mojang. Malahan mah harita teh keur aya di imahna Pak RT. Diaku cenah ku Pak RT. Da Pak RT mah moal ngilu ari tika ka balai desa mah nganterkeun balagram pegatea. Pak RT nyarita, alhamdulillah Ki Dirga hatur nuhun ya kana pertulunganana. Aduh pertulunganana naonnya nu meunana nya naon deui lah babasana mah kumaha we. Anu jelas mah alhamdulillah meureun ieu Nyi Mojang bisa katulungan. Ieu mah pokona mah istilah nama jasa sadarea we. Sanajan saperti kitu kudu naonnya kudu ku urang ngahaturkeun nuhun oge ye, ngahaturkeun nuhun oge ye ka Jang Jantra ye jeung Jang Januari meureunna. Benar Pak Ki Dirga hatur nuhun ye Jang Jantra Jang Januari. Aduh lamun teu aya ujang-ujang doa ieu moal teh kumaha ye kaayaan Nyi Mojang ye. Ki Januari nyarita, ari kuring mah ngadukur nyaksian hungkul katingali anu leres-leres nulungan mah ngejeng deui ka ciri belana sanajan teu wauh nya Jang Jantra ceuk Ki Januari teh. Tidinya si Jantra nyarita, nya ieu mah panyen tantos istilah nama jasa sadarea sabab kuring oge moal tiasa uningan ka dieu lamun teu diangkir meureun ku Pak RT jeung teu dipantosan oge ku kadang warga anu sagena. Ente nama meureunna ieu teh ya jang ngahaturkeun nuhun we kuring ka sadarea kitu nya panginten utama nama ka Ki Dirga ka Jang Januari katut Jang Jantra ceuk Pak RT teh muguhkeun kana muguhkeun tur nangtukeun kana kabunga hatena nganuhunkeun ka si Jantra. Si Januari katut Ki Dirga. Waktosna paratos cekap kanggo episode nu ayeuna. Kumaha lajengan cariosna mangga diantos wae dina video-video salajengna. Wilujeng patepang.